Gening para mitra dongeng urang teraskeun deui Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan atuh dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Atur nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official ieu. Margi para mitra di Mang Jaya Official ieu ngagunakeun channel YouTube di mana we ligina asal aya saluranana tiasa nampi kalayan jelas para wargi. Oh nya alhamdulillah dongeng-dongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official katampi sae alhamdulillah kumargi para mitra kenging edit khusus para wargi teu samarangan nampi di mana we sumberna kitu di antawisna para wargi ai di Mang Jaya Official mah cenah sae soantena nya kenging para mitra ngusahakeun samaksimal pokoknya mah semaksimal mungkin jadi gitu para mitra kahoyong channel para mitra hasil anu nyugemakeun gitu hatur nuhun kasadayana dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leksa dina bagian ke-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leksa. Dongeng enteng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana ngan saukur guyon para wargi sadaya. Ieu dongeng enteng ngan saukur rahul mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, harita Wang Itok ngagambarkeun paniatanana ka Bilani. Yang jadi pamajikanana manehna geus gili gerek neangan tempat Ratu Siluman Maung ka Gunung Galitri. Demi Bilani para mitra, ngadenge caritaan salakina kitu can bisa buru-buru nemalan. Bilani mikir heula pijawabeun anu sakira hade, sanggeus rada lila kakara Bilani ngajawab. Kang Itok, ari sacara kuring mah moal bisa ngahalang-halang kana pamaksudan Kang Itok. Sajabati kitu kuring teh kacidang rasa bungahna. Lamun Kang Itok boga paniatan kitu. Ari sabab memang sakuduna lalaki mah usaha pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Lantaran Kang Itok, lamun urang sakadar ngarep-ngarep pamere batur maleuheung basa lamun ikhlas nu merena. Narajang lamun model kalakuan basuri, pan matak mawa mamala nu kudu ditebus ku nyawa urang. Ngan aya hiji hal nu dipikasieun ku kuring teh Kang Itok. Nyata basuri. Lantaran cek pamikir kuring Basuri pasti bakal datang ka dieu nanyakeun perkara anak bodas nu dipentana. Tah lamun nanyakeun kumaha kuring pijawabeun Kang Ito. Cek Bilani nyebrehkeun sagarupa eusi hatena. Kulantaran manehna mah awewe nu seukeut perasaan. Bilani ngarasa hariwang sok sieun Basuri malik ngambek ka Mang Ito jeung ka manehna. Tapi pok dijawab ku Mang Ito dari anaker. Soal mah Basuri mah gampang. Bejakeun heula anak bodas teh can meunang gitu. Malah kumaneh kudu dibejakeun yen kami lunta teh keureun neangan anak bodas. Jadi sanajan nepi ka mulan malen ge da moal matak jadi pasoalan. Lantaran kumanehna ge geus kanyahoan yen lanak bodas teh lain sato samarangan. Jadi neangan lagi lain pagawean enteng-enteng teh. Kulantaran kitu maneh teu kudu hariwang jeung teu kudu susah ye. Sabab sajabati kitu Basuri geus janji ka urang yen satungtung lanak bodas can meunang, pangabutuh urang sapopoe bakal dijamin ku Basuri. Jadi jongjon ban kami teh usaha, sabab moal bari mikiran keur dahareun maneh jeung si kulup salila kami lunta. Da kitu pamaksudan kami teh, cek Mang Itok bari ngusapan tarang lantaran urut katonyok ku Ki Juralit. Karasa nyeri nyanyautan ari Bilani pok ngajawab deui. Heueuh, tapi nya kaharti atuh ari kitu mah carana. Dan reka mana Kang Itok usaha teh jeung rekana naon deui. Para mitra dina omong-omonganana Bilani. Kanu jadi salakina teh siga nu ngarasa watir jeung ketir kulantaran salakina rek miang rada jauh. Siga nu ponok pangharepan sigana teh. Teuing atuh. Anu puguh mah poe isuk rek miang kami teh. Soal tujuan jeung soal pakasaban mah nya kumang kewe nah. Cek paribasana sanajan kudu ngojayan lautan seuneu da moal burung dilakonan. Ngan kami teh titip ka maneh. Bisi kami rada lila jeung teu bisa buru-buru mulang. Gemaneh kabeneran beakeun bakal nginjem heula ka Haji Aes atau ka Bah Aok
ngan kade ulah unyam injem ka basuri bisi matak jadi mamala ye. Kaharti ku kami oge. Jeung ari geus kitu mah kami teh ngan saukur bisa ngadoakeun we sangkan Kang Itok buru-buru hasil maksud. Sagala papatah ti Kang Itok ku kami pasti diperhatikeun pisan. Ngan kade ulah kajongjonan ye. Sing titih, sing ati-ati, sing rintih jeung sing kudu asak perhitungannya. Ulah getah sarupateun jeung ulah kejot borosot. Kudu leuleus jejer liat tali. Kudu lanung kandungan lair aisan. Kudu bisa pindah cai pindah pilempangan. Nyata pindah cai pindah tampian ulah mau karep sorangan. Hirup di lemur urang sorangan ulah disaruakeun jeung di lemur batur Kang Itok. Lantaran sajabat neangan kipayah keur kasalamatan diri urang ulah dipopohokeun jeung ulah dilalaborakeun. Lamun dilalakorakeun antukna lain neangan pisalameteun, neangan picelakaeun kitu Kang Itok. Pepeujeuh we ti kami ieu. Cek Bilani mere pepeling kanu jadi salakina. Minangka keur bekelna Mang Itok lunta ari sabab mere bekel ku harta mah pimanaeun da puguh lunta nagerek nyiar kipayah. Atuh saterusna mah Bilani jeung Mang Itok teh ngarobrol bae nepi ka peuting naker. Sanggeus karasa tunduh reup sarare tibranaker. Isukna Mang Itok geus saged sarta sakumaha nu geus direncanakeun ti kamari keneh. Poe eta rek mimiti lunta. Sanggeus sagala rupa anu diperlukeun sayagi beral Mang Itok miang dituturkeun ku paneuteub Bilani jeung si kulup satungtung katarempok keneh mah can waka areureun. Para mitra kaum dangu. Urang tunah heula kaayaan Mang Itok nu init ninggalkeun lemur Cihanjuang. Ayeuna urang nyaritakeun heula Nyi Rustiah nu dibawa ku Sakunca jeung Sakunci. Kareta nu ditarik ku 7 kuda pilihan lajuna kebat muru ka beulah kidul. Nu tumpakna ayeuna jadi tiluan Sakunca, Sakunci jeung Nyi Rustiah. Nyi Rustiah diukna di tengah diapit kuduaan. Bubuhan kareta siluman atuh para mitra. Lumpatna teh kacida gancangna bari dituturkeun ku angin nu kelebub. Lemur-lemur nu kabeneran kaliwatan ku eta kareta. Karasana mata keung pikeun jalma-jalma sapangeus lembur. Doma-doma katut sapi ingon-ingon sejen raong di sarada patemalan. Hayam atuh ting kokotak ting barakatak. Bari haliber kawana-mani anjing-anjing ting galaur. Bari babaung bari raong ting cungung patarik-tarik. Sanggeus kareta siluman ngaliwat ka kara sato-sato jarempe deui. Kareta siluman lumpatna teu napak kana taneuh. Tapi ngangkang napak sancang para mitra. Malah sakapeung mah lumpatna di luhureun. Pucuk-pucuk dangdaunan tapi nu katempo ku manusa mah nganting pelenodna tatangkalan nu katebak angin wungkul. Nya kira-kira wancian leut moyan srog eta kareta siluman tepi ka pintu gerbang nagara kakawasaan Prabu Anom Lokabisesa. Sanggeus Sakunca mere hormat ka gulang-gulang nu ngajaga di pintu gerbang. Pretek kereta lumpat muru ka karaton Prabu Anom Lokabisesa. Timimiti asup ka pintu gerbang Nyi Rustiah gawenangan bibiri gidigan bae. Ari nu jadi marga lantaran sakabe pager sakurilingeun eta nagara. Tayalian iwa ti raga manusa. Lebah dadana ditiir ku besi sagede leungeun sarta sukuna ditalian ku kawat kana palang besi. Sajabat ti kitu hateup imah tatapakan jeung bilik kabeh tina raga manusa. Malah nupang ripuh nama jigana bae nu kabagian jadi tatapakan kaciri letah nangalel sarta panon ngambai keluar bari ngeclak-ngeclakeun getih seger keneh. Sakabeh raga manusa nu dijendang danan hiji ge teh nu paeh tapi harirup keneh malah nu kabeneran kaliwatan ku Nyi Rustiah raong marenta tulung pokna teh. Aduh, tulung. Kuring tulungan ya Allah. Tulungan. Cek jalma-jalma nu narempok ka Nyi Rustiah. Sedeng Nyi Rustiah boro-boro bisa ngajawab. Nu aya kalah kating puriding bulu punuk, awak ting sariak panas tiris gado noroktok jiga nu kabulusan. Kareta siluman para mitra. Lumpatna beuki jero asup ka nagara buta hejo. Kaayaanana beuki matak pikagilaeun. Sabab ku Nyi Rustiah katempo jelas pisan jalan anu keur diliwatan teh ku kareta kabeh ge manusa. Nu kabeneran kageleng ku eta kareta ting jererit menta tulung mata kuatir. Ngadenge kitu Nyi Rustiah ngusap beungeut. Badang geus ngusap beungeut dadak sakala Nyi Rustiah jadi sadar. Pok manehna ngagerendeng lalaunan.
make maca istighfar segala rupa. Astagfirullahalazim. Aya di mana tuh aing teh? Cacap Nyi Rustia istighfar cileger rieg kaayaan eta tempat ngadadak jadi kenyelong. Hiu kaya angin ngagelebug tarik naker, rekot sakabeh wawangunan ting ararieg. Nyi Rustia nempo kaayaan kajadian meningarenyag. Puriding bulu punukna harudang kabeh. Awak karasana panas tiris. Jajantung jadi ratug tutunggulan. Tuuro nyorojod sakujur awak ngagibrig. Sakunca jeung sakunci menim marang petan ceuli siga nu katorekan. Sedeng kuda nu nari kareta tujuhanna ge ngudupruk teu karuateun nangtung. Kareta ngadadak eureun teu maju saeutik-eutik acan. Ari papaes imah nu dijieun tina sirah jelema nu ditiiran ngadadak ngurubut maruragan. Tali nu tadina meungkeut tiir sirah jelema teh pargat sapada harita. Sirah-sirah tinggulutuk ngagorolong kaditu ka dieu. Wariting kariceu panona. Tina beheung nu geus pegat nyurucud keneh getih seger. Nyi Rustia teu bisa ngiceup-ngiceup acan. Nempo kajadian kitu teh, panon molohok bengong ngemang kadu, heran reuas bingung jeung sieun ngagugulung ngan jadi hiji. Punten, sieun ngagulung ngajadi hiji. Nyi Rustia ngabetem wae teu wani deui nyarita sok sieun kaayaan di dinya jadi leuwih parna. Atuh rep kaayaan jadi tenang deui siga tadi, kuda tujuhan geus harudang deui. Malah terlila sakunca anu kapapancena nyekel kadali geus ngenyedei kudana. Baretak kuda lalumpat deui ngageleuyeung maju. Lumpat kuda ngahaja ditegarkeun, nu dimaksud disangkan buru-buru tepi kanu dijugjug. Malah terlila geus tepi ka karaton Prabu Anom Lokawisesa. Kasampak di dinya geus hempak para punggawa kerajaan keur ngayakeun merbayaksa. Ngayakeun sawala ngeunaan ka nagara anu dipimpin langsung ku Prabu Anom Lokawisesa. Sakabeh para punggawa pangawakanana rata-rata jarangkung badag. Da puguh punggawa buta hejo teh atuh. Jara digarde luhur para mitra. Mun diukur ku pangawakan manusia biasana bitisna ge sarua jeung jalma nu panglintuhna. Beuteung budayut lir kancah nangkub. Teu beda we jeung lingga nu aya di alun-alun para mitra. Sihung rangeteng matana bolotot sagede-gede kalapa gede. Sabab nu matana sagede kalapa leutik mah pentil buta ngaranna. Ieu mah kalapa gede jadi sanes pentilna para wargi. Buta nyaan gitu sanes pentilna. Lamun sigana buta nu sagede Mang Jaya teh pentilna pentil buta kaasupna para mitra. Barang katarempoeun aya nu datang sarerea curinghak sedeng protokol nu harita keur kabeneran nyarita eureun heula. Ari sakunca jeung sakunci jerat-jerut tarurun tina kareta. Malah Nyi Rustia ge ngilu turun terus tiluanana laleumpang nuju kanu keur merbayaksa. Ari Nyi Rustia nempo kaayaan beuki serem teu kuat teu nahan kaheran atuh pok nyarita bari ngusap beungeut. Ya Allah, ya Robi, nagarana nahaon atuh ieu teh? Cek Nyi Rustia ari tamat nyarita rieg karaton anu sakitu tohagana teh ingeung. Pot kembang anu ngabaragug sagede-gede leuit ting juralit bra-bru ningang nu keur merbayaksa. Lampu gantung nu kacida gedena rag-rag sapada harita. Malah mahkota Prabu Anom Lokawisesa ngagurutuk murag terus amburadul sapada harita. Nyi Rustia nempo kajadian kitu, mending ngadeg-deg sok sieun Prabuta nyeta ngarweg manehanana. Jep teu nyarita deui, kalayan kaayaan di dinya tenang deui. Pok Raja Siluman Buta Hejo anu ngaran Prabu Anom Lokawisesa cumarita sorana ngagerem euneur hanaruan mata kukurayeun bulu punuk. Sagunji, manusia naon nu dibawa ku siau duaan ha? Datang geus wani ngaruksak mahkota aing deui. Mangkaning eta dijieun tina emas 1000 karat deui. Jawab Sagunja. Itu para mitra, mahkota nage tina emas 1000 karat. Mang Jaya mah teu boga mahkota emas sakarat acan berarti. Urang deras kitu. Sumber kawis eta mah teu terang abdi Gusti Raja. Abdi mung sakadar ngajalankeun tugas nyanak ieu manusia. Ari kitu sareng kieu nama abdi teh teu terang-terang. Marginya ieu pisan manusana nu disebakeun ku Basuri. Isim abdi yakin pisan sareng moal lepat nyanak. Margi ieu pisan manusana nu getihna parantos kacampuran ku ati peusing sun. Da ku jalan kitu mangga nyangakeun sadaya-daya.
bener tapi saha ngaranna ieu manusia teh Sakunca cek Prabu Anom Lokabisesa bari molotot ka Nyi Rustiah. Nyi Rustiah meninggal perbakat ku sieun Sakunca pok ngajawab deui. Sungut, jenenganna teh Rustiah Gusti Raja. Jawab Sakunca bari acong-acongan nyemah sabarakali. Ari Prabu Anom Lokabisesa teu buru-buru nyarita deui, kalah murleng we harita teh ka Nyi Rustiah. Matana colohok para mitra sadaya. Bengong ti ditu nama. Mata nu segede-gede kalapa teh buburilakan jiga hurung cahayaan. Para mitra sadaya, ningali kaayaan kitu Nyi Rustiah meninga deg-deg. Malah bari ngagerentes jeroning hate. Cilaka kaya kieu. Horeng aing teh diwadalkeun ku Basuri. Kaduhung aing daek dipere pais ati ku Bilani. Da cacak mun teu ngadahar eta mah cigana aing teh moal nepi ka ngalaman kieu. Duh, Gusti nu Maha Agung kumaha carana sangkan abdi tiasa balik deui ka Cihanjua. Mugi Gusti masihan pituduh sareng pitulung ka jisim abdi. Teu aya deui geusan pamuntangan ka jabi ti Gusti. Ya Allah, ya Robi tulungan abdi ti Gusti. Cek Nyi Rustiah sasamat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari si Raja Buta nu keur mureleng ka Nyi Rustiah ngadadak ngagurubug teu puguh-puguh siga nu dilek ketek cangkeng. Atuh sarerea para mitra nu nyaksian ting gurubug. Lantaran karageteun nempo raja na ngagerebeg para mitra. Siga nu sakalor pok Prabu Anom Lokabisesa nyarita deui. Sakunca, Sakunci. Wah, eta manusia tong waka dicobek. Tapi kerem heula di panjara besi. Ku aing rek sinalang layasin heula. Moal diberi nyatu 7 poe tinggilanan. Talamun geus lang layasin masih kene ngabayakeun kapaksa manusia kudu dititah balik deui ka lemurna. Lantaran lamun diantep di negara urang bisa cilaka. Cilaka gede. Ari sabab ieu manusia sanggup ngalebur ke negara urang deui. Hayo kerem aya. Awas teu meunang dibere kahakanan, nginum ge teu meunang. Cek Prabu Anom Lokabisesa bari molotot. Atuh pok Sakunca ngajawab bari menyemah dari nyemah para mitra. Sumanga Kanjeng Gusti sun. Sagarupi parentah moal aya nu dipungbang sun. Tangtos ku jisim abdi moal bakal dilaksanakeun. Cek Sakunca bari cong deui nyemah. Geus kitu jung nangtung ampir bareng jeung Sakunci. Terus indit ninggalkeun tempat merbayaksa. Bari mawa Nyi Rustiah ka tempat panyara beusi. Bari serog ka panyara di dinya geus nyempak hiji penjaga. Barang nempo Sakunca jeung Sakunci daratang bari mawa babanang. Si penjaga ngahormat bari sakabe anggota badana diberesan. Sikap sempurna mun diurang meureun cek para mitra eta penjaga nyarita. Juragan Sakunca, mangga geus saurkeun naon tugas si abdi. Dasar maneh mah penjaga teladan euy. Nyaho kana tata krama jeung nyaho kana kewajiban alus kudu kitu. Ulangan hayang ngadahar gajina wungkul. Sok buka panto panyara. Cek Sakunca mere parentah ka penjaga. Bari nulak cangkeng gagah naker. Sabab acong-acongan nyembah soteh karajana ari kabawahan mah nulak cangkeng. Juragan Sakunca, semua sun. Cek penjaga bari kolotrak muka panto panyara. Sakunca pok nyarita ka Nyi Rustiah. Rustiah, asup sia. Gawekeun sia maka aing teh. Jauh-jauh dibapageun datang ka dieu ngahesekeun kami sia. Cek Sakunca ku kulutus sorangan. Pok ditemal ku Nyi Rustiah bangun teuneng ludeng teu boga kasieun naon-naon. Hih, ari anjeun sok tibalik. Nu pugah anjeun da ngahesekeun ka kami. Keur naon kami digubug ka tempat ieu? Da kami mah teu hayang ka dieu ge tadi ge. Hayo balikeun deui ka Cihanjuang. Cek Nyi Rustiah para mitra bari barontak. Dina hatena geus buleud rek ngalawan ka Sakunca jeung Sakunci. Tapi Sakunca teu bisa ditaragal kitu bae. Malah barang jeung ngadenge carita Nyi Rustiah meninga buria matana, cigana mah ngarasa ambak pok nyarita bari molotot. Jempe sia manusia. Ngomong sakali deui dihakan hirup-hirup sia ku aing. Hayo asup sia. Ceuk ka Sakunca bari ngajongklok ke Nyi Rustiah. Nu geus teu bisa majar kumaha. Para mitra ai di negara manusia mah Sakunca jeung Sakunci teh nyari tenang ngirung para mitra. Ai di dieu mah henteu di negara sorangan mah kitu. Di negara manehna mah. Sanggeus aya di jero panjara jetrek pantona dikunci ku penjaga tea.
sakunca jeung sakunci leos ninggalkeun panyara. Nyi Rustia nuges aya di jero panyarangan saukur bisa ngajentul bari nangeui gado. Pikiranna kumalayang ka mana-meni, anakna nu ditinggalkeun kacipta para mitra dina lamunanana tada teuing cuang cieung ditinggalkeun kudu jadi indung. Meureun pasti lir hayang anak hayam ditinggalkeun indungna. Sedengkeun anak-anakna teh keur meujeuhna bilatung dulang. Tapi Nyi Rustiah teu bisa mayar kumaha ngan saukur ngumar cimata bari lumengi sasamat kanu maha kawasa. Dina hatena ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Sasamat ngenta tulung kanu maha agung Allah Subhanahu wa taala. Malah teu karasa Nyi Rustiah geus aya kana 3 poe 3 peuting di panjara nurutkeun waktu nagara buta. Dina hiji poe kabeneran si penjaga keur nunutan bari nyarane kana tihang. Kurutak di luareun panjara anu datang. Hiji awewe tengah tubuh pakaianana geus dakil. Ari beungeut haropak begang tulang-tulangna naronyo jigana eueuh dagingan. Eta awewe teh ngeteyep ngadeuketan sarigsig beusi. Sanggeus rada deukeut Nyi Rustiah pok awewe teh ngaharewos. Nyai, kadieu sing deukeut ka bibi geulis. Cik eta awewe sorana ampir teu kadenge. Tapi bubuhan Nyi Rustiah mah normal keneh ceulina. Kumanehna teu burung kadenge nu haharewosan. Bari ngadeuketan pok Nyi Rustiah nemalan sarua ngaharewos. Bibi, saha bibi teh jenengan? Serang aya naon nyauran ka abdi? Ceuk Nyi Rustiah bari ngareret ka penjaga. Sok sieun malibir. Tapi tetela penjaga tibra nunutanana para mitra. Bener ngalilir maksudna. Pok eta awewe dijawab bari nololkeun beungeut kana sela-sela sarigsig. Nyai, bibi teh nu katelah bisu mirah. Asal bibi teh di kampung Cikarancang. Malah salemur jeung Basuri. Ari bibi aya di dieu teh. Kulantaran disebakeun ku Basuri munjung muja ka siluman urang dieu. Nu dicokot ku si sakunca jeung sakunci. Lain hiji 2 atawa aya rebuna sabab unggal poe mawaan manusa. Malah nu geus ka dieu teh lain nu sejen bae anak Basuri sorangan kabeh geus jadi aya di urang. Bari jeung kaayaan mata pikagilaeun ari sabab sararea ge diparake dangdanan wungku wawangunan sakumaha nu katempo ku nyai. Nu pangalus milikna mah jigana bibi wungkul. Sebab ti barang datang bibi ngan saukur dititah digawe di dapur. Tapi sahade-hadena ge milik aya di nagara siluman tetep we karasa nyeri jeung nalangsa. Sabab teu aya batur geusan paku kumaha. Jeung dahareun teu umum jeung nu biasa didahar ku urang manusa. Kitu kaayaan si bibi teh nyai. Ceuk bisu mirah nerangkeun nasibna sedeng Nyi Rustiah mah colohok bengong. Ngadenge caritaan bisu mirah kitu, kumanehna teu disangka jadina yen bisu mirah salah sahiji korban kasarakahan Basuri pok Nyi Rustiah nyarita deui. Euleuh, kutan kitu nasib bisu mirah teh. Kuring ge puguh kacida ngarasana langsana. Lantaran geus ditakdirkeun kudu jadi korban kasarakahan hiji manusa. Horeng Basuri teh nganjirimna bungkul manusa sote. Tapi nu sabenerna mah buta hejo tukang ujub getih manusa. Duh, ku teu sangka di dunya masih keneh loba nu munjung muja ka siluman. Geus poho kanu maha kawasa nu kang nongong ka Gustina. Sedeng nu jadi korban jalma-jalma nu tanpa dosa. Tete lapisan mun kitu mah Basuri teh kasebut jegud kawantara kaya hasil tina ngajual nyawa deungeun. Ngan kuring teh panasaran bisu mirah. Naon kahakanan sapopoe urang di dieu teh? Nasarua ngadar sangu kawas urang. Cek Nyi Rustiah bari teu waleh urut-ret ka penjaga nu keur kere. Bisu mirah pok ngajawab. Nyai, urang ieu mah kahakanana teh bangsa daging malulu. Tapi bibi mah geus tahun-tahun cicing di dieu tarang ngilu dahar sanajan ditawaran ge. Lantaran daging ge daging manusa nyai. Nu matak bibi mah yeuh kajen ngarasa lapar saumur-umur jeung tibatan kudu ngadahar daging manusa. Kawas urang. Ngan kacida matak heran bibi teh. Sakitu tara dahar nanaonan. Wat hirup wae bibi teh bibi mah unggal usik pagawean teh. Ngarep-ngarep wae pae salilana. Tapi geus tahun-tahun masih keneh nyawaan. Teuing iraha bibi teh bisa paeh atuh. Dupi nyai urang mana? Jeung saha jenengan? Cek bisu mirah kakara inget nanya ngaran ka Nyi Rustiah. Pok ku Nyi Rustiah dijawab.
Wasta kuring teh anu katelah meni lemur mah Nyi Rustiah bibi. Asal di kampung Cihanjuang tak kitu bibi. Jawab Nyi Rustiah bari carinakdak ngumar cimata. Manehna ngadadak inget deui ka anakna lamun nyebutkeun kampung Cihanjuang teh. Ari bisu mirah pok nyarita deui. Geuning teu jauh ti lemur bibi di Cihanjuang atuh. Wabuh meureun kabilaninya eta teh sobat bibi baheula keur parawan. Sareng kumaha mimitina pangnanyai disebakeun ku si Suri. Si oreng warwargi sadaya. Ieu teh babaturanana Bilani. Nah, di lemur siluman ge bisa panca kaki para mitra sadaya teh. Ulah dari atuh ngadangukeun dongeng dan kedua. Di lemur siluman bisa panca kaki. Mangga urang teraskeun para mitra. Bibi, kuring teh jeung Bilani geus leuwih ti wawuh sabab tetangga pangadakna jeung kuring. Samalahnya Bilani pisan anu jadi cukang lantaran ti gubrusna kuring ka dieu. Ari lalakonna mah kieu geura bisu mirah. Ceuk Nyi Rustiah kalayan derak-dak manehna nyaritakeun perkara pais ati. Sanggeus beres nyaritakeun lalakon pok nyarita kieu. Tak kitu lalakon teh bi. Jadi kuring mah kasarad wungkul sedang satadina mah Basuri rek marabkeun Mang Ito jeung pamajikan sobat medok Basuri. Ngan jigana bae sial keur aya di awak kuring. Lantaran jelas Bilani mah teu boga niat ngagubruskeun kuring. Da kuring nyaho kahirupan sapopoe Bilani. Jalma bener jeung bager. Teu boga rasa sirik pidik jail kaniaya. Malah sanajan hirupna kokoro nyosok malarat rosa ge tara ngarisikeun batur Bilani mah. Heueuh Nyai da memang kitu hirup manusia, tapi keun me atuh. Ulah leutik hate anggur sing sabar sing tawakal. Da geus jadi nasib urang kitu we ceuk bibi mah Nyai. Ceuk bisu mirah sigana manehna mah. Geus kebal deui malah siga nu geus biasa cicing di nagara siluman buta hejo. Tapi ari pikeun Nyi Rustiah mah teu kitu. Manehna tetep rek usaha sateka pola. Sangkan manehna bisa kabur ti nagara siluman, bisa balik deui ka lemurna. Para mitra sadaya, tadi jadi sebatkeun yen Nyi Rustiah mah boga pamikir jeung maksud hayang kabur ti eta tempat ti nagara siluman teh. Sok sanajan para wargi sadaya, pikeun kabur ti tempat siluman teh nyaho sorangan yen kalakuan teh marupakeun kalakuan mustahil bisa kalaksanakeun. Tapi harita ge pok Nyi Rustiah nyarita ka bisu mirah. Bibi, kajen kumaha ge kuring mah teu ridho cicing di tempat ieu. Kuring mah sabisa-bisa rek nyangan pijalaneun. Sangkan bisa kabur ti nagara siluman buta hejo. Ceuk paribasa ridho kana diteureuseun atawa dileg-leg bumi jeung cai tibatan kudu jadi eusi kadut buta hejo mah. Kumari si bibi boga niat rek kabur. Ceuk Nyi Rustiah mere pangharepan. Sedang bisu mirah kalah colohok bengong ngadenge ceritaan jeung pertanyaan Nyi Rustiah teh siga nu teu percaya. Da memang ceuk saliwat pamohalan bisa laksana. Tapi lila-lila pok bisu mirah ngajawab. Nyai, bibi ge ari kahayang mah aya. Tapi dalah di kumaha atuh da puguh bibi teh teu bisa nanaon. Bibi mah mun inget ka lemur ngan saukur bisa ceurik ngumare cimata. Boro-boro bisa kabur si bibi teh karek di polototan ge geus asa coplok jajantung. Komo kabur mah sigana teh moal burung diteureuy buleud-buleud bibi teh. Tapi saupama Nyai rek boga niat kabur, bibi ngan saukur bisa ngadoakeun. Sangkan hasil maksud jeung lamun geus nepi ka lemur kade ulah poho pangnepikeun salam sono ti bibi ka urang Cihanjuang jeung ka urang Cikarancang kitu. Tah kitu we ti si bibi mah Nyai. Ceuk bisu mirah bari ngeluk tungkul ingeteun ka lemurna jeung ka anak-anakna nu ditinggalkeun. Sajongjongan jarempe teu ting harewos deui. Nyi Rustiah rek nyarita deui ge teu tulus lantaran si buta kagiliran jaga teh nguliat hudang. Jung nangtung bari gigisik siga nu lulungu. Sorak kulit leungeun jeung kulit beungeut digesrek-gesrekeun meuni saheng. Nempok itu bisu mirah reuas terus ngoleset lalaunan ngajauhan Nyi Rustiah bari gugupai. Ku Nyi Rustiah dibales ku gupai pali pileuleyan. Lantaran hanyarita sieun kadengieun kudu jaga. Jep harita kaayaan jadi sepi jempling lir di kuburan. Pipikiran Nyi Rustiah kumalayang ka lemurna manehna aya di jero panyara teh geus 3 peuting 4 poe nurutkeun waktu satempat. Yo. Numutkeun waktu bagian siluman. Yo. Waktu bagian siluman urang mitra. Waktu satempat kitu.
sedang ari di negara manusia mah duka teh geus sabaraha poe sabab tetela teu sarua nu disebut beurang di negara siluman buta hejo teu katempo aya panon poe. Sanggeus ngobrol jeung bisu mirah hate Nyi Rustiah beuki ngageremet bakat ku keheul ka Basuri nya hatena boga niat hayang mulangkeun ka peulih ka Basuri. Isukna para mitra sabot Nyi Rustiah keur ngajentul ngahurun balung bari ngalamun kurunyung aya nu nyampeurkeun tayalian hiji buta nu pentil keneh. Si oreng anak bungsu Prabu Anom lu kabisesa nu keur ulin jalan-jalan bari ngameng panggang hulu manusia. Deuh siga manusia ditiir ngameng hulu panggang manusia. Siga nawa mah dibeuleumeuna teh dikurubus para mitra ka ciri tutung atahan. Si pentil bunta nyampeurkeun ka hareupeun panyaran Nyi Rustiah gek cingogo bari ngecrokan polos sirah manusia. Sora sihung jeung huntu kadenge trak-trek trok pagalo jeung sora ceplak. Ngadenge kitu Nyi Rustiah keur melenguk tungkul cengkat lalaunan barang ret ka pentil buta cerit Nyi Rustiah ngaceri. Tulung cek Nyi Rustiah bari meungpeunan beungeut pekat ku gila. Ari si pentil buta kalah ka nyerenge seuri siga nu atoh ngadenge Nyi Rustiah ngajerit. Pok manehna ngomong bari ceplak. Kene manusia ieu. Beger. Kincia isukan jek dicita muncit ka abapa. Cek si pentil buta bari tetep ngagorogotan sirah jelema meunang manggang. Nyi Rustiah ngadengi kitu beuki soak. Pok ngucapkeun istighfar bari ngusap beungeut. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung tulungan abdi teh. Cacap Nyi Rustiah ngucapkeun istighfar jeung sasamat ka Gusti Allah. Geleger aya sorat ing jelegur patemalan. Hiuk sora angin ngagelebug tarik naker. Gelap dordar patemalan paselang jeung ting burinaina kilat nu nyamran wawangunan. Si pentil buta nu tadi nyeungsirikeun ka Nyi Rustiah meuni cucuralitan kabantingkeun ku angin panyara. Hapunten kabandingkeun para mitra sadaya ku angin. Panyara tadi nu ngerem Nyi Rustiah amburadul sapada harita. Karaton jangkung ngalang laung runtuh di samar gelap. Sora ngaguruh seah ting dorok-dok ting burusut patumpang tindih. Para buta rabeng lalumpatan bari tingkot seak ngenta tulung. Sora ngaguruh naningan sora angin jeung sora guludug. Anu ting jeleger ari Nyi Rustiah buru-buru lumpat neangan tempat nu rada aman. Tapi kaaya di sakuliah nagara siluman buta hejo. Daya nu aman kapaksa Nyi Rustiah lulumpatan satakar tanaga mulu ka pintu gerbang. Sakabeh nu ngajaga teh nu bisa ngahalangan lantaran sararea pada sibuk nyaeta nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Kitu para mitra. Dari negara manusia dari negara siluman ge kaayaan kieu mah sewang-sewangan we. Jongjon Nyi Rustiah teh kabur, malah teu sawatara lila geus aya di luareun pintu gerbang nagara siluman buta hejo. Barang geus kaluar ti nagara buta hejo, ngadadak kaayaan jadi poek mongkleng buta rajin. Horeng harita teh Nyi Rustiah geus mincak ka alam manusia ngan kaayaan keur tengah peuting jemplang-jempling. Kulantaran Nyi Rustiah hayang buru-buru ngajauhan ti nagara buta hejo, kapaksa sanajan poek ge maksakeun leumpang ka karayapan siga nu lolong. Sanggeus meunang kira-kira 3 jam, Nyi Rustiah ka karayapan leumpang hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora hayam jago anu kongkorongo. Teu lila berai ti beulah wetan fajar menihibar. Peuting geus ngagayuh ka subuh. Sakedeung di bakal beurang Nyi Rustiah kacida pisan atoheunana, pok ngomong sorangan. Alhamdulillah geuning geus beurang. Moal hese teuing sugan leumpang ti ari geus beurang mah. Tapi kudu ka mana aing balik. Silaka dewe aya bisa balik ti nagara buta hejo. Teu nyaho jalan ka Cihanyuang. Tapi sugan geus deukeut ka lembur. Rek nanyakeun we sugan aya nu nyahoeun. Cik Nyi Rustiah bari koloyong deui neruskeun lalampahanana. Kira wanci carangcang tihang srog Nyi Rustiah nepi ka hiji lembur. Kabeneran di hiji parapatan jalan kacai aya hiji budak parawan keur meujeuhna pikaresepeun. Manehna ngelek boboko dina cangkeng kenca. Sedang leungeun katuhu ngajingjing wadah cai tina kukuk para mitra. Lantaran zaman harita teh can aya ember plastik teu model ayeuna. Ayeuna mah wah serba plastik para mitra sadaya. Jangan boro emer ayeuna mah kembang plastik atuh.
jelema gila-gila di plastik mangga urang plastik. Nyi Rustiah nempo jelema meuni atoh heunaker gancang si budak parawan disampeurkeun. Maksudna para mitra sadaya. Rek ditanya, memeh ditanya teh ditoel heula pundukna ti tukang, tapi barang ditoel kebeg budak parawan ngarenyag sigana bae reuwaseun. Rek ngaliet ka tukang ana breh eueuhna naon, ri bulu punduk budak parawan teh nguriding sabulu-bulu, ari ku Nyi Rustiah pok ditanya deui. Nyai, bade ka cai? Cek Nyi Rustiah bari noel deui punduk si parawan. Cep karasana tiis meuli camewek. Red ka kenca, red ka katuhu budak parawan teh. Dekat tempuhna naon si parawan teh teu lila ngacerit teuing ngoceak teredeg lumpat ti buburanyat peleuwar babawaan dibalang-balangkeun. Eta budak notog-notogkeun maneh bari nyebut tulung-tulungan bari nyebutkeun aya kunti. Lumpat teu nolih dina naon sagala didupak sagala ditubruk. Datang-datang ceger mendengar panto. Berai panto muka kapaksa. Geus di jero imah buru nyuuh kana palupuh bari ngadeg-deg. Panon molotot teu ngiceup-ngiceup sungut calangap teu soraan. Puguh we indung nu katelah habis sari kaget lain lumayan. Pok nanya bari ngagugulung anakna nu nyuuh kana palupuh. Utri, kunaon nya eta teu puguh ieu? Kunaon geulis? Cik bejakeun ka emak. Na ya naon isuk-isuk geus dengaran panto. Keur sepornya eta tawah kumaha? Cek Bisari bari ngagebig-gebig awak Nyi Utri anakna. Demi Nyi Utri hudang mah hudang, tapi teu nemalan kalah panon buburi lengan kaluhur ka handap. Siga nu sakarat sungut calawak sakujur awak ngagibri. Siga nu muriang panas tiris. Atuh indungna jadi leuwih kageteun. Malah jadi rawah riwih teu puguh rampak. Tungtungna kerewek ngagerowan ka salakina nu keur siduru hareupeun hawu bari ngasur-ngasur seuneu keur meuleum sampe. Duh, ieu mah para wargi. Nepi kana beuleum sampe. Bapana, ieu budak tulungan ieu. Keur naon atuh ngajajentul di dapur. Bul-bul isi nyai tulungan. Cek Bisari bari gegerewekan mata katorekan. Atuh puguh para mitra. Mang Surip bapana Nyi Utri meninga gurubug bakat kuleuwas. Kaya kalayan teu loba carita kojengkang nyampeurkeun kanu keur ngajajetreng. Bari pok nyarita. Kunaon si nyai teh Sari? Suk-isuk geus ngajajetreng kieu ieu teh. Lah buah daw kunaon Sari? Cek Mang Surip bari gap ngarampat harang Nyi Utri. Pok Bisari nyarita deui. Ari manehna? Heuh kuring ge canyaho. Ting kunaon si nyai teh ngan tadi? Si nyai teh rek kacai. Tapi can lila geus datang bari nengar panto. Nepi ka kieu apan tuh? Sok atuh tanya kadinya. Da ku kuring mah teu beunang ditanya geuning. Cik urang tanya ku kami. Cek Mang Surip bari gap sirah anakna dicekat terus ditiup heula mud-munanana. Geus kitu kakara ditanya. Harita para mitra sadaya Mang Surip nanya kanu jadi anakna nu ngaran Nyi Utri teh. Nyai Utri. Eling nyai teh henteu. Cik jawab kunaon atuh nyai teh? Hah? Bangih naon dicai? Cek Mang Surip bari melong ka Nyi Utri sedang nu ditanya anger we ngajubleg teu daek nyarita ari panon molotot para mitra sadaya tapi teu bisa nyarita sungut calangap teu bisa nyoara. Bareng jeung kaayaan kitu Nyi Rustiah nu tadi ditinggalkeun ku Nyi Utri meuni colohok bengong sajongjongan mah pok manehna nyarita bari gogodeg bakat ku kaget. Beuh. Ini yang disial hirup teh. Dasar budak kasabelan ditanya sabener-bener kalah ngabecir lumpat. Dituturkeun sia ku aing mah hayang nyaho disangka naon aing teh nu sabenerna. Cek Nyi Rustiah bari jidig nuturkeun kapala bah Nyi Utri lumpat. Teu lila srog nepi ka imah Mang Surip kasampak di jero imah geus loba jelema nu ngalayad ka Nyi Utri. Kolot-kolot nu kasebut geus legok tapak genteng kadek kabeh daratang rek ngajampe Nyi Utri. Malah harita ge aya hiji aki-aki nu karek datang. Pok aki-aki nanya ka Mang Surip. Naon budak teh Jang Surip? Isuk-isuk nih geus ngaributkeun batur. Cik nyeun parupuyan Surip urang jampe hayang nyaho. Cek si Aki bari brak sila deukeut Nyi Utri nu can eling-eling. Ari Nyi Rustiah barang kaayaan kitu pok ngomong sorangan bari gogodeg deui. Ieu manusana naon kalarek ngaduruk menyan sagala rupa. Cik hayang nyaho aing rek milu ngariung. Cik Nyi Rustiah bari terus ngadeuketan panto keketrok. Punten kulan, cek Nyi Rustiah haturet serere aya nu di jero imah ngareret kana panto. Lain ngareret peda aya nu punten, tapi peda ngadenge aya nu ngetrokan panto.
Tapi sakitu panto molongo ku sararea teu katarampoun aya jelema. Jep sararea teh nu wani nyarita kojengkang salah saurang nu rada ludeungan nyampeurkeun kana panto. Bareng geus nyampeurkeun na jalma eta jalma nyerustiah ke ketrok di kana panto. Gebeg jalma ngarenjag. Aet malong kalawang teh lapisan eueuh sasaha, gero jalma ngajerit. Jurig, cenah bari cilang ngeluncat ka jero imah. Buriak nu di jero imah lalumpatan ngajauhan lawang. Bru para mitra sadaya. Si Aki nu rek ngajampe ka rumpak, pok si Aki kukulutus bari nyiku nu nubruk. Naon ni si barudak? Ieu kami digali dulu. Hari buru-buru nyengkai kami jangkeut. Cik si Aki bari menerkeun totopong nu lesot katubruk budak. Hari Nyerustiah teu kuat teu nahan pisirieun nempok kaayaan kitu. Cikik sirip ni aki-akian. Nepi ka nyeri kulit beuteung cek paripaosna. Ngan oro kaya nu araya di dihnya di jero imah. Beuki panik ngadengeun nu nyikik siri da puguh siri Nyerustiah teh ayeuna mah teu beda ti sora Kunti. Puguh nu araya di dinya kabeh ge sarua pada ting puriding bulu punduk. Malah nu borangan pisan mah meningihan maneh cenah para mitra. Ngadengeun nu siri kurolang si Aki. Ngadukun para mitra mapatkeun jang jawokanana parantinging larbang salalembutan. Harita si Aki mapatkeun jang jawokanana nu nina kieu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aki koromong nini koromong nu ngageugeuh cilaut eureun. Pangirepkeun musuh insun. Sirep sia sirep insun, sirep insun nyirep ka sia. Rep sirep sumerep kana jero beuteung bumi. Bisi aya jurig nyiliwuri aya setan minarupa. Ulah deket-deket ka dieu, ka ditu ini ka sabrang ka Palembang. Ulah rek ngaganggu ka urang manusia. Nyi Kasti, nyi Kaesti, nyi Desti, nyi Hesti, nyi Kunti, kulanya ho ratu sia. Di dia mah lain tempat sia deuleu. Tempat sia mah dipusir ulekan sagala hilir. Bari harita teh para mitra si Aki niup-niupkeun meuni monyong-monyong we sungutna teh. Si Aki bari ditungtungan ku nyiduh ka sakuriling manehanane. Manehna puguh we nu narempo Nyi Utri teh sing peureudeuy kaciduhan ku si Aki. Atuh puguh nempo kaayaan kitu mah Nyerustiah kalabeuki hayang seuri komo ngadenge kekecapan Nyi Aki. Nyerustiah ngabarakatak siga nu bungah nakar. Dasar si Aki toloh heor. Adat kakurung ku nyawa. Tetela geus lieur si Aki 100 mulut teh. Aing make disangka Kunti sagala rupa. Awas si Aki-aki dicabut kumisna sia ku aing. Cek Nyerustiah bari kalacat ungah ka imah teu punten deui. Dabongan tadi kalah ting jarerit kitu cek pikiran Nyerustiah. Barang geus deukeut ka si Aki teu antaparah deui para mitra sadaya. Jabrud kumis si Aki dicabutan sababaraha lamar. Atuh gero si Aki ngacerit bari nyekelan kumis. Waduh, kumis kami. Aya nu nyamut. Surip. Waduh, entah parupu yang menyanyi sekalian dulu ya. Ya Kunti deh kalau kang harayan ka kami. Gancang Surip. Ya kami siun manten dulu ya. Mamang aki kantos sekedap ki. Cek Mang Surip ciga nu kasima lewas manehna ka dapur. Tapi karek ke tepi kalawang dapur Nyerustiah teu kuat nahan pisirieun cikikik seuri seserian kalah beuki mata kukurayun. Atuh kajeleng Mang Surip luncat ka jero imah. Bari panon molotot pria buncelik awak ngagibrig leuwih parna ti anakna. Malah sararea pada ngederegdeg. Si Aki keheuleuan pisan pok nyarita. Mana parupuyanana deui Surip? Kunaon sia kalabu buncilkan kawas lain kolot singera atuh kuis deuleu. Atuh sieun kuring aki. Aduh, kumaha lah tuh Kunti nali berata teh nya. Cuk Mang Surip bari katayep di ka dapur. Bari jing sieun gemaksa-maksakeun mah daerah atuh para mitra ku balarea nu sakitu lobana. Ari Nyerustiah teh nyeungseurikeun deui ayeuna mah sabab karunyangeun ka Mang Surip nu dagdag degdeg. Teu lila kurunyung parupuyan teh para mitra geus datang deui Mang Surip teh bari moal parupuyan ruhak mani burahay. Sok parupuyan ditunda hareupeun si Aki kalayan teu loba deui codeka gap kana menyan terus dikepeul sarta saterusna keriem. Si Aki mapatkeun di jampe pamake segala rupa pangabisa ditamplokeun pikeun nelukeun Nyerustiah. Ngan nungan kari arwahna wungkul. Beres mapakeun jajampean puruluk menyan dibeuleum dina parupuyan.
pladug haseup namani mulak minuhan jero imah, puluhan pasang panon neuteup kasih aki nuker kunyam-kunyem malah lila-lila mah jadi narik nyari tanah para mitra. Waktosna ka ujeng see para mitra sadaya.